Production masih di bawah pimpinan Kersana Panjang Karyana SPD alias Kang Cager. Kepala rasa dengan kita jabaran Sinaran Yuko Big Up yang sepakati oke alupun dia total di kami persilakan barangkali Adinda Ratu Langit Taroja putri kandung Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. jangan yang perawan ayeuna geus deu ilo. Waalaikumsalam. Hah? Buah bunga. Lain adieu teh rek naon maksud. Tembokkeun ka urang dieu kos kumaha pamajikan. Lain eta pamajikan teh. Aya awak guru Lagana kawas preman balapak belepek monyong. Seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Kuda yang putih di dalam kandang. Pemajikan anak kita dicabok ke majikan anak. sok dipoto mau siap dipoto cing sadar geus nasib mentak kitu ge beureunan sok ninggal ka kamera Nasib bang hiji
2, 3. Antep orek ada teh. Rek adan kunaon sih? Ayo. Beri di hormat pakai tendereng saya mangrupikeun pang bagia pang wilujeng nganggo panganten sakali ka iring ibu ramana